Jangan lupa like, komen, dan subscribe bisa di donate. Assalamualaikum, saya sebagai Menteri Keuangan menyatakan peraturan baru. Karena banyaknya hutang negara ke luar negeri, saya menyatakan bahwa tanah nganggur 2 tahun akan dipajak. Rekening nganggur 2 bulan akan diblokir. Dan jika kalian warga negara ini menganggur, saya tidak peduli. Terima kasih. Tah aya nama, terus dibacakan ieu peraturan yang nama tinggal menunggu uang dan berjalan lancar. Dan jika kalian warga negara ini menganggur, saya tidak peduli. Terima kasih. Astaga, iya kan sih. Wah, iya sih Riris teh para ruguna ya jadi anggota di Menteri Keuangan ge. Iya main akan peraturan di aneh dunia ini mah. Naon-naon disita, naon-naon disita. Tanah nganggur disita. Di duit di rekening disita. Iya mah lain mensejahterakan rakyat imam menyusahkan euy. Mah iya bisa jadi menteri. Peraturan itu bener pisan aing mah. Ya. Mah tuh bisa jadi menteri itu ya. Euy. Naon eta na pe mani pisan maneh. Bari di dengan mah keur kritik negara maneh. Aing mah geus teu kuat aing ku tuh kebijakan teu eta teh mikirkeun rakyat euy. Kebijakan. Tuh mereka teh jeung pejabat teh Emang aya naon jon negara Indonesia ayeuna? Mani dari gua pisan di dengan teh. Mane apal kan si Riris anu menjadi menteri keuangan negara konoha nih. Gerak kebijakan baru, naon-naon disita gerak. Tina mulai taneuh, tina rekening. Kona mangke ge aya deui geura. Debokomna geura ikuti. Hah? Mangku nggak bisa disita tuh Jon. Terus ya nasib rakyat biasa kumaha ya kaos arurang atuh nasibna. Kumaha payuna Jon? Iya, disita segala gitu. Dan taneuh nganggur 2 tahun. Bakalan disita teh. Terus rekening 3 bulan nganggur, rek diblokir. Biasa disita gitu kan. Tapi lamun rakyat ripuh dah dibiarkan begitu saja. Kumaha tuh ya Pak RT? Apa arurang anu salah negara gitu? Atau pejabat anu nyieun arurang sengsara? Ya udah ari cik saya man eta beo ari pejabat anu teu bisa mensejahterakan rakyat mah atuh ulah nyusahkeun atuh rakyat. Atuh geura di mana-mana kelaparan. Di mana-mana pajak. Kumaha mun kitu? Atuh ari kitu mah Pak RT urang kan tulah tuh karep ka ajen BRI link. Bisa tuh eta mah satik mah jeung PT ya. Ya kapan pemajikan ngirim nage pan saeutik Jon 3 bulan karang ngirim Oke mah ya paling dibere rokok hiji. Nah gewe kayak balik di ka dieu. Ya jeung atuh jeung. Aduh, capek oge ieu bertani unggal poe nya. Ai penghasilan itu sabaraha? Itu gemuk mahal, nanaon mahal. Sedengkeun ieu kangkung, terong, cabe anu urang dijual ieu marurah. Duh anjing. Adil euy. Nasib ongkoh hirup di negara anu sumber daya alamna melimpah. Ngan koruptor nage saruana melimpah ya di mana-mana. Rusak. Hai. Anjing. Ieu tulungan aing lai. Hana aing disita negara. Disita negara mah. Nah ini bisa disita. Emang Mang Bojek boga hutang ke ditu ka negara. Si aing urang mah hutang mah eueuh lai ngan. Eta tah Menteri Keuangan nu anyar nih, si Riris. Berat nyieun peraturan anyar cenah. Jadi leuweung teh disita. Wah, sih. Aing teu menang info pan. Maklum lah aing teu boga HP nih. Pegulai aing gelieur tah. Yo pokona mah heuh. Non taneuh nu nganggur disita, ATM nu nganggur disita. Pokona mun leuwih ti 2 tahun teh disita tah. Aya deui hiji deui janda eta anu 2 tahun teh di ieu disita oge eta ku negara. Dipikeun eta masih gana ka ormas. Ulah, ternyata kuat ka janda-janda aing disita. Dari negara ieu geus keur teu baik-baik saja ya we. Yuh, tah geus ayeuna mah heuh. Tinggalkeun heula ieu. Pepelakan mah. Anjir aing heula yuk ka RT Joni heula yuk.
Aing datang hari mari tanah disita kitu-kitu wae mah. Bari heuh kaina geus gardeneng, piraku ek disita mah tuh. Yuk geus tur. Yuk antar yuk. Yuk, main antar lah. Ning ieu dina pidato urang tadi loba nu ngomen kieu ieu jarulin ka urang. Loba nu uruskeun teu para rugu. Wah, ku urang mah dikeun komen we daripada teh ka urangna jadi teungheuna. Tak geus ena mah barisan ngomen deui, da kurang si pareman. Aing mah ieu teh ek nyokot duit ti pamajikan tah da dicokot da. ATM aing na diblokir ku pamarentah. Teu balik sana nya negara Indonesia teh. Kalau mubah duit aing, aing mah laporan heula ka RT Joni lah. Teh aya sakedeurikan Agustusnya ngecek heula pos Cih, aya nu kurang. Kumaha teh karang taruna teh? Pedok kene. Ayo kitu lah, Pak RT di mana? Biasa nama aing, kita kemana-mana ya. Aing. Oh, heueunya biasa. Biasa nasi. Cih, depan Pak RT. Ciu, kalian keluar. Serius samperkeun. Gaya gawe tuh. Oh, Yo, kumaha ieu nih? Yo. Barala tuh, sakukeun. Ayo, info penting tuh ti Mang Gojek cicing lah tuh. Naon yo? kieu teh, na pemerintah aya masalah naon jeung aing geura. Piraku itu tanah aing geus ditulisan tanah ini disita cenah. Padahal mah kaina geus gerde, ngan heueur ada bala wungkul. Lah, disita mah. Ih, da usahan ti orang luar gitu ngalapor atau saha gitu. Da eueuh ka imah ge. Ka saya ge da eueuh tuh. Tirah eta disitana. Ieu teh aing teh kamari teh minggu kamari teh masih kena kaleuweung. Da eta ngebabat eta nu sisian albu. Nah, hari ayeuna tadi pas tas ti leuweung jujuk aya tanah ini disita cenah. Kumaha aing da? Aya teh disita urang geus teu boga di tanah. Kumaha tuh ya teh solusina geura. Bisi itu kebun orang gemiluan disita nah kumaha itu geus aya kangkung terong segala. Geura pikir-pikir solusina kumaha. Ih, aing mah teu apalah naon euy ka RT-na. Duk kasnya coba ka atuh ka pemerintahan dusun Balong itu. Ka pemerintahan desa. Kebon sakitu-kitu piraku disita mah. Apa? Mana sih brand ieu? Aing tas itu tuh. Ieu Pak RT tuh. Aing Kumaha? Pak RT nu teh orang cerita nyokot duit teh kali itu tuh ka ajen. Tah hade teh kurang ge. Geus diblokir cenah ATM-na ku pemerintah. Kumaha tuh? Duh, naon deui ya tuh ieu masalah naon diblokir. Ayo. Ah, berarti geus heueuh nya, geus real eta di Menteri Keuangan ku PPATK teh eta biasana mah. Dana berita kayak gitu. Kumaha tuh ieu Jon itu di pemajikan ini jang budak nyusu cenah. Kumaha tuh meureun kelihatan nyusu itu budak. Aing mah pengaduan kitu mah euy kudu coba ka desa tuh. Tuh ieu teh masalah beo Mang Gojeknya. Tah cong ka desa aya mah bareng-bareng da ka RT-an mah. Cara apa gitu teh euy. Yuk lah, cong bareng Ada sawe teh ada kumaha ada daya yuk. Ambil rada ieu aya pencerahan. Yuk lah, berangkat teh. Tuh, Bang. Ada sawe tuh teh. Ya coba ini aing mah. Ning euy karieunan asa sapaliwat eta teh PP teh sakitu. Bisa eta. Sakitu ieu urang geus tutup komentar ge dina postingan nu tadi anger we ngaromen ka nu postingan nu sejen. Ieu mah kudu klarifikasi euy sebelum terlambat. Assalamualaikum, saya Menteri Keuangan. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas aturan yang saya buat sehingga menimbulkan kerusuhan. Dengan ini saya mengundurkan diri dari jabatan. Terima kasih. Aku juga sebenarnya suka sama kamu, tapi bohong. Thank you.